Baheula mah abdi minta duit ka kolot nepi ka ceurik. Ayeuna mah neangan duit nepi ka hayang ceurik. Bener pepatah cek kolot. Engke karasa geus gede mah. Engke karasa geus gede mah geus bisa ngalah duit. Kumaha hesena ngalah duit? Gusti, abdi mah mung hoyong digampilkeun rezeki abdi. Hoyong digampilkeun milik abdi. Dasar monyet bau kadal bintit muka gepeng kecoa bunting babi ngepet dinosaurus. Assalamualaikum. Salam. Bang, mana bang? Tah, sendal. Nah, sendal tak udah heula tuh sopan sana usah kesopanan. Kan yang gitu. Wah, ada bang. Saya. Kumaha ieu aya naon maksudna jeung tujuanna rada euheung ieu ka belah dieu. Kurang teh geus lila itu mah bulan-bulan nganggur. Kira-kira di dia aya teh nu ngahasilkeun gede tapi babari. Ngepet nu babari mah. Buset, ngepet. Ari hayang usaha mah nya sok ayeuna mah ek diajar di dieu diajar ayeuna mah urang mah. Tapi bari babantu. Terus ayeuna urang kudu kumaha? Ya ayeuna sok ek mulai babantu ayeuna tah ayeuna keur ada balai ya ngepel-ngepel kebenaran urang ayeuna ek incar heula ek keluar gitu. Tapang nungguankeun heula ieu sakedeung mah. Ya. Oh, siap. Aduh. Enggak. Beli baju di pasar tadi, teuing, ieu teh kuduna aya budakna karek kelas 2. Ieu mau dijang kelas 5. Ieu kudu deutikan bisa teu? Bisa. Benar. Nah, ieu pangaletikankeun. Oh, siap. Gampang. Aing mina bos pungaheun ek nekat da aing. Oh ieu on. Set. Aduh, ieu kudu kumaha? Aing kumaha? Masih mau dicarekan aing. Masih mang ya rapi. Rapinya. Bagus ya. Lah, ngopi can erep masalahna ya. Sok lah nyantai. Mantap. Sabaraha geus teh? Murah mang. Sama mang mah 10.000. 10.000. Aya tah. Tah 10.000. Kopina 3.000 mang. Lain gratis. Lain atuh depan urang ge bari jualan kopi. Sakumaha kopi teh? 3.000. Aing mah coba kudu mayar kopi segala itu. Tah geus, ambil aja kembaliannya bonus.
Ulah teh pulangan. Siap Mang, hatur nuhun nya. Moga awet ieu acukna. Siap. Salah. Mang. Masnya. Ayo, nuhun nya Mang. Aing ieu duit menang 15.000. Dieu kan 5 menit geus 15.000. Komo namun 5 jam ieu. Nothing geus. Wah, aya 5 juta mah meureun. Lumayan euy. Salam. Bang. Rajin Wah, terus sumping. Nah, udah terlila. Hmm. Tak itu rajin dari gawe niat gawe mah. Oh. Mah tadi saya lah orang nggak usah hak. Teu aya nanaon ieu. Oh, Ya, bagus. nuhun. Tapi ya geus bersih kabeh. Oh, ieu tah tinggal sakitu tah. Salit deui. Mantap. Ya, follower itu tah. Kalau dia di wajangan orang yang patahan. Ini serius gawe di dia. Serius ya teh Mang. Bener. Diajarkeun ku aing pokona ilmu perkaputan ku aing diajarkeun kabeh. Tapi nyana kudu serius. Serius Mang ieu. Ngan aya nama ek mulang heula ek isuk we jiga nama. Isu kumitina. Mimitina. Ayeuna nyana mah jelas. Aya ieu bapa deui geroan. Yang penting mah daek we. Oh, heeh. Ayo jong atuh. Ayo Mang. Yuk. Oh, ieu geus beres euy. Mohon sami-sami aduh. Iya, naon maksudnya ieu? Salah kaki kikieuan urusan kasopanan. Naon maksudnya ieu? Yang pagawean juga nahaun atau tembok Nah, naon kieu? Ieu ngaput di endi? di dia atuh di deui. Aing mah teu pernah ngaput butut kieu. Gawean aing mah halus kabeh ge. Yo, tadi teh ngaput di dia. Tadi teh kan zamanna lain ieu. Masalah nama. Nah, budak anu hidung-hidung ngeles budak teh di dia. Oh, si Monok. Meureun teh nyaho tah kalau jadi kieu tah. Geus puguh coba mayar mahal geura. Pagaweanna juga nahaon juga kitu, teu puguh pisan. Ieu mah si Monok lain aing ieu. Yang mah tadi budak di dia ek diajar. Harap teuing dah geus puguh urang di dia ti tadi ge coba mayar mahal. Iya mah tanggung jawab urang da meureun anjing si Monok goblok. Ieu sakumaha bayarna ku urang digantian? 100.000 mayar ka dia teh. Adudukeun murah. Ngaleutikeun eta hungkul bajeng teh nyantrak. Naon eta dipake naon pake wadah kelenci ku aing. 100.000. Mung nyaho pokona ieu baju kudu aya deui. Geus puguh meulina syarat ti 200.000 ieu teh ieu. Ngomean dia 100.000 tah gantian 300.000-an. Buat bo dia kan duitna pokona mah 300.000-an mung nyaho. Ya Bang. Ieu kudu aya deui. Pan diisuk. Geus lah ulah teuing dihitung ti isuk di Hongkong. Mana yang rek 150 ya? Ieu teh. 150 deui. Geus cicing ngimangan baju kudu aya deui wayahna. Wis dibayar jeung baju-baju raba wae balik njung. Yah, geus pona hutang 150 deui. Komekeun. Bayar isuk ge lah. Pagaweanna juga nahaon juga kitu, teu puguh pisan.